Atuh kan kita bukan duit papan oge. Oke, geus panen atuh urang beli. Waalaikumsalam. Budak teh karunya Aisyah sekolah make sepatu bola bagi kalian gitu. Ya. Hei. Mana kemana? Mau orang. Mau orang. Pemane mah tuh di situ sorangan ke dina rakit. Lah itu aslinya. Tadi atuh teh. Pemane mah tata di rumah lamun wae. Oh, aya mau Oh bener kata teh. Aya nu mau kacang bapak maneh. Itu alam aya mau. Karunya atuh bapak maneh teh. Paingan atuh rumah lamun wae. Mau orang. Tuh geura tinggali rumah lamun wae karunya bapak maneh. Ya, Cep. Bapak mah tadi ke dieu. Oke lah daguan bapak kadinya tuh. Daguan didinya nya. Ada labu, Dia tadi dia. Wis sekolah nih? Geus. Ke Mamam Can? Geus. Aya sangguna di ditu. Teu hampura bapak teh nya da kumaha geuning maneh apa sorangan can bisa mangmalikeun sepatu teh. Asing sabar heula. Hah? Baik. Kan pakai heula nu ayanya. Depan geuning apa sorangan. Kebon bapak sakitu-kituna ngebon kacang geuning mah. Aya nu mau. Mungkin balen rezeki urang meureun masing sabarnya. Pokona masing merih. Sing ngawaro. Sugan we ke kaharep pemberi ucap teh. Jadi orang sukses. Amin. Tadi bener sih Mamam. Yes. Kayak bapak boga milik orang meuli sepatu mah jeung sakola mah. Enak pakai heula nu ayanya. Kan bae disebutan batur oge urang mah. Tadi sing sabar heula nya. Coba mun inung maneh teh inget ka Saudi Cep. Meureun bapak teh bisa cara batur, gawe-gawe bangunan gitu teh merantau ka kota. Kapan ari kieu mah nyata da teu ngawaro geuning inung maneh. Cek bapak ulah-ulah oge da keukeuh we hayang we inget. Da kurang kumaha ku bapak oge diusahakeun. Bari jeung saeutik-saeutik oge meureunan ngeureuyeuh gitu. Coba lamun cicing di imah meureun bapak teh bisa usaha ka mana ka Jakarta cara batur. Merantau. Kapan inung maneh mah nyata geuningan kalah. Teu bisa
Ya omongan bapak dicara kurang kumaha bapak oge diusahakeun. Anger we memaksa hayang ini. Untungna pan bapak teh bisa ningakeun. Piraku ayeuna bapak ningakeun cep sorangan di imahnya. Tak sing sabar we urang akalan we heula nya, ulang leukeunan lah usaha di lemur. Keun meureun kamari ayeuna boga panenan sakitu-kituna oge bapak. Boga kacang saeutik oge meureunnan ka dipaok batur. Keun bae da lain milik meureun eta mah. Besugan aya di mana we rezeki makanya. Atuh bisi hujan bisa rek mulang bapak mah mau ka ieu mau ka mulang keur hayang niis heula di dieu. Besugan ieu yang jeung bapak. Oh gae anu panas di dieu mah meureun. Bener geus dahar tadi. Iya. Dia mah tiis. Duh, saban poe hirup teh kieu we. Tuh kegiatan-kegiatan aja. Mun aya nu ngajak-ajak gawe atuh ieu teh nya. Ni eueuh nu percaya pisan teh we. Para ka sawah ge mah hirup mending ngurek teh ka sawah. Tah ngalabelut di sawah mah. Urang nang latih cing tanam bapak. Korekan we ka ieu mah. Kenal mana? Kerkieu we biasa naon deui atuh. Sia mah hirup dengan ngalumuk we kos lap baseuh. Nya naon deui atuh aya teu boga pagawean mah. Cara batur neangan ikhtiar da moal aya pagawean nyampeurkeun atuh ari teu neangan mah. Ari geus kudu neangan ka mana deui atuh da. Eueuh nu percayaeun ka deka. Oh heueuh mat. Mane mun gawe di pabrik daek teu? Atuh daek gawe di pabrik mah. Pabrik naon euy? Bisi aya pagawean di pabrik, kurang hayang bejaan. Bawa edan sugan teh heueuh nawaran. Heupan nyawa serangan beren urang ge pengangguran. Sok tara euceug sia mah, boro mah daek geus atoh. Mane mah ngopi teh ciga ududna geuning. Heueuh nyata tadi ge ngopi teh ududna daek teh. Sering boga? Karua urang itu boga nyata. Anyuk geus teu dibereang geuning. Kain teh dah. Yang motor mah pergian teh. Itu mah ding kolot kita. Mati yang motor mah nyawe budak murah. Cua tidak mana ini. Batur mah kena. Kolot teh. Urang kudu kieu heula di. Ngopok kawang heula. Yes, daripada ngalumuk emang geus atuh lah, urang sawah ngalabelut. Pararana kieu ngurek sia mah. Daripada ngalumuk kieu karasa jeung di dieu. Buru, tapi sawah batura mah. Ya kopi ya. Juga sawah menangan-nangan. Mau. Oh, daman. Ai kahayang mah dek gawe jiga batur euy ngandauan nu percaya geuning kumaha teh dek teh sarua ka urang ge eueuh mitah macul-macul acan. Oh da dek teh lamun mitah macul-macul wae mah daek mana euy sarua tuh urang ge daek kuliah tuh man ari si Idun mah da aya we nu mitah macul teh sudah teh mah sawah kolotna. Oh nu kolotna nya suganten maneh gawe we oge. Anak kuda. Dae kan mana macul euy. Nya tah teh kolot Bangun aya kahayang ya euy. Kolot teh. Aya kemarin na. Enggak, hareup. Ya, saya. Kurak-kurak. Genah maneh mah euy pagawean teh. Ulin, ngurek, cara dewek ripuh. Boro-boro genah. Justru maneh halus. Boga pagawean. Baik mah pagawean teh kieu lembang langkung. Aing mah hayang boga pagawean teh. Boro genah, capek nu aya. Oh, da tuh aing tuluykeun aing nak berak heula nya. Menuju ke kene.
Ieu mah. Resep aing ningali budak ngoradaekan kitu euy. Paksakeun Mang. Jadi teh kolot sama tinggal kegawean. Oh nya emang kudu kitu atuh da budak ngora mah resep pogo alus budak ngora mah ai cicing di leumeur pan kudu segala bisa. Urang teh ngarit kudu bisa, macul kudu bisa. Komo baridaekan kieu mah. Ulah jadi budak ngora teh maklumuk teh pararugu ta ieu mah urang resep ningalina oge budak ngora kitu. Ngadukung pisan resep. Mang ieu mah bari diajar we Mang Oh atuh da kudu segala bisa pan budak ngora mah. Mang ieu pan ditu Mang ngopi Mang. Ayo. Luar Mang, sudah sini Mang. Bapak manehna ka mana teh teh? Nyata. Nyata. Lagi nunggu Mang. Mana tuh kopina aja kan kopi teh? Nyata Mang, can meuli kopi teh. Hari-hari atuh ngajakan ngopi teh kopi mah. Nyata. Jadi can anu nganturan. Ari Amang ka mana? Oh nya teh ngan budak itu balik sekolah cenah tadi teh. Teu baturan teh ka sawah cenah ngurak tapi eueuh di tempuan teh nyata. Ka mana ngurakna budak teh? Tuh, itu si Daman mah teu ningali. Aya ge si Mamat jeung si Rohman ningali teh nek ngurak cenah. Heuh nya teh budak teh karunya aduh. Kamari urang teh geus ngomong centek ya lamun geus panen kacang urang meuli sepatu jang sekolah pati geus make sepatu calawak nya teh karunya budak teh. Deur aya nu mau kacang nanya aduh. Heuh bejana kacang Amang aya nu mau cenah. Heuh nya teh pelakan kursa kitu-kituna eta oge. Heuh aya nu mau. Isukna teh terek dipanen. Eta peuting geus beak ledeg. Heuh harianeun jelema teh nyata Gusti ngagung dodoja teh. Ampun pepelakan keur saeutik di pok batur nya sahaneueuh pisan. Ya pasti atuh Mang. Kurang mah ditu si Pusti pepelakan teh. Di pok baturnya pasti haneueuh. Heuh nya teh ku harianeun jelema teh. Kan bae sing kagantian ya, sing kagantian deui ke. Amin Mang. Urang teh jadi tungtung mah teu semangat rek pepelakan deui teh aduh. Pasti Mang. Lain atuh pada bapak mana teh kulikeun we ka urang macul teh. Dikulikeun teh ujang sorangan. Dikulikeun teh ujang mulyana Mang. Ujang mulyana. Heeh, mata kita ka urang oge. Mat, menang teh ngurek teh. Budak ngorek teh pagawean dengan ngurek. Pagawean pisan. Tuh tinggal si Idun atuh budak ngora hade mah ieu tingali. Ikan macul di sawah kan ayo luntang lantung kitu nih weuh. Pikahayangan pisan ieu budak ngora teh aing. Udah lamun aya nu tah mah urang ge daek we mah. Kan mana atuh tong age tah macul. Percayaan ge eueuh. Nyangan atuh kemana sugan ngalamar kitu mang gawekeun urang gitu. Geus mang eta teh. Aya hayohan ngaramaranya. Ayeuna teu meunang nya ngurek teh. Lagi di tadi ge aliang berde. Di gelang. Biasana masuk keluarga loba mah teu di belahana teh ditu. Beban Don, mana pasti boga duitnya. Naon gitu? Da percuma tuh enak gawe capek doge ka bogoh teu boga maneh mah. Enak kieu, urang boga jimat ti peri ka awewe, bayar ku maneh. Warisan di aki dewek sih teh. Wah, bener. Tuh. Ada mau gawe we capek ari awewe teu gableg. Aing mah. Dak ngora teh ripuh. jauh uyuhan daek sama Idun bohong sih teh usum naon jimat-jimat gitu komo batu alina haon eta mah lah percaya teuing sih teh Bener teh mang kamari ge urang pan nyobaan tah batu akina di ditu teh awewe teh nyalampurkeun asli balik sih teh Mat. Teu mari percaya heg teu tina naon karunya we ka maneh rek nulungan non teu laku-laku pisan mah gitu batur mah geus kararawin geus naon maneh mah teu laku ka me acan Masuk itu atuh man maneh teh ini hayang puas pisan we ka batur teh sama masih kena percaya we kan kalau teh teh usum sih teh Idun ya naon batu ali nahawan percaya heg jangan percayaan ya mat nambah mang teh dua oke man mang daguan heula sakedeung naon man kira urang aya perlu si Rohman kira jangan daguan naon mana ningali batu ali teh iya bener pamere akinya
Wah, halus sama halus asli. Rasanya gimana? Oh, gimana disebut comong teh merenya? Kemarin teh Bener. apa nama ajaran terpercaya mah. Rek dijual sabaraha? eta teh baiklah 1.400. 1.400. Heeh. Baik segitu orang bener mah. 1.000 atuh. Oh. 1.400 mah ah. Urang teh teh, duit yang sakitu. urang teh itu duitna jang kukumpul meuli sepatu budak gitu teh. Dia beuting menang deui. 1.400 wae nya. Heeh, gitu mah. Murah eta mah. Tapi bener teh ieu mah tak laku ka awe. Urang saksina mah. Balik. Serius. Tuh, orang tidak boga duitnya tibang sakikina itu 1.400 itu benar-benar 1.400 tuh. Itu kan baik lah 1.400 orang butuhnya 1.400 mah. Wah, mang mau kemahalan. Mun di batur moal moal. Tapi yakin ya benar ya. sok ajaran mang. Kebalikeun deui teu percaya mah. Lain pan urang pamajikan selila aing di Saudi. Rada kesepian gitu. Urang mah tilu awewe mah kamari nyobaan. Balik sih ya. Ani mau baret naon dirasa. Baik orang nyaram, baik kumanehna dibeli. Pejang geus atuh ya. Iya, nuhun mang ieu nya. Orangnya nampi ngakeun batu aliran nampi acis mah. mudah-mudahan ya bisa aing aing mau batu ali bisa laku di KW ya teh kieu mah. Aman. Hah? Panggil bikin duit. Bikin duit? Eta mah eta ka bapana urang maafkeun duit kamari boga hutang ka bapana cen. Ieu Mau suatu mau di batu alinya. jang nahaon aing meuli batu ali teu baru tuh dipercaya we batu ali jang kawe percayanya Sugan tidak bener we. Sudah nawarkeun nama. bohong ulah percaya kan ka ari itu patut dah nahaon teh Orang ini tadi teh kita teh amang jika dibeli gitu itu. henteu Duit. urang memikeun duit teh jang ka bapana urang boga hutang pan lupa penyanggeus urang rek neangan budak itu kemana budak teh eueuh nya teh teh ngorek nya teh cenah oh kayaknya urang balik heula Nah, teman. Man. Cek, atuh eta bagi pan berenang aing ge ngabantuan sih teh. Iya, 200 cuman ya. Ah, naon 200 pan berenang lamun teu dibantuan mah belum tentu laku eta. Pan aing eueuh deui atuh kumaha. Itu ya lah, bayar mana 400 rek 1000 lah. Siap nuhun ya. Mantap lah. matak sok kudu bebeja geura rek ka mana-mana teh kolot lieur neneangan maneh mah aneh ulin teh batur mah araya di lalemur maneh mah ulin teh di sawah sosoranganan bari leuheung bebeja heula mah kolot kukulintingan teh tadi geura neneangan sok naon Alu, ila ulum al-halak. cek pak guru kudu meuli saragam Alamati. saragam batik nah tuh kan bapak lecan boga duit mah kudu cenanya cek pak guru teh cici yang menang mangi bapak mah gitu Jual, jual naon mah laku ka duit atuh nu kieu mah ulun daya. yang jajan wah mah laku ini cek engke gitu batik mah bapak minta heula waktu engke urang nyangan heula duitna pengen saya duitna ke bapak kalau di beli isukan cenanya aduh oke tuh bapak uclak heula tuh ke batur mau geura balik geura mandi nya ngaladokan wae tuh juga budak naon wae aing mah geura mandi nya atuh man